alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Kesulitan-kesulitan contoh nyaritakeun penyakit-penyakit hate, nyaritakeun urang ngadengekeun ngaji ngaranna ai ngaji mah tu kabeh babari ngalaksanakeun anaes batesan-batesanana jeung sabab-sababna hese luar biasa. Tah asal aya bae ge saurang me nu bisa saurang urang milu kanyana cukup bisa kitu. Emang ieu urang dikira ieu ngabersihan hate emang henteu hese. Ngabersihan awak mah babari jasa ku sabu, ngabersihan mobil mah babari, ngabersihan imah babari, ngabersihan hate masyaallah hese na lain lalagaan. Urang ngawarung di dieu aya deui nu ngawarung kunaon tuh jelema balanjana ka ieu be warung urang mah sepi mulai sia alamatnya ye mana ngawarung kunaon eta jelema ka dinya bae mulai saminggu 2 minggu kucem banget kucem kan banget ditanya ge ditanya teu nembalan lantaran geus bubulanan mulai eueuh nyana horeng ka Jampang Surade. Beli anak-anakan colokan ku nyana dibacaan mantra-mantra. Geus ieu bawa ka ditu denden ke di mana bae gali di hareupeun warungna. Sarua jeung aya maitan ge dinya. Saha si jelema nu hayang ka mait eueuh kan. Julid dalu sunarang. Teta bersihan tak kuduna makan kieu. Ieu kok mau dulur urang mah. Urang ngawarung di dia ngawarung. Tetangga urang atau dulur urang rame nya. Masyaallah alhamdulillah. Eta dibere rame. Geus aing teh rame nyana-nyana atuh heulanan geus aing mah bunga nyana bisa ka beli motor, bisa ka beli mobil. Geus salah saurang atuh. Ulah susah kabehan. Alhamdulillah ka beuli bener nyana mobil. Masyaallah. Urang bersyukur ka Gusti nuhun Gusti tetangga abdi geus ka beli mobil. Ngomong mah babari tak kuarita laksanakeun coba ku dia wih parangsana eta onang ngawarung geus kiai jeung kiai emang kiai jeung kiai teu seri teluh masyaallah teu seri teluh sarua bae kiai partai eta mah kos kitu mah nu lain partai ge sarua nah eta kadara rese sagede kiai ilmu aya dinyana atuh tetep bae hasud mah terus bae hasud batu terus bae di kiai los. Da eta ngabersihan nu kos kitu kan hese tah hese. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Nganyahokeun tentang zahir-zahir ilmu. Ai kitu mah anu dakoik teh kudu hese. Hese ibenu babari carita tentang wudu jeung caina. Carita tentang syarat sholat, rukun sholat, praktek-praktek sholat. Nah, ieu ulah aya kesulitan-kesulitan dina masalah agama. Eta kos kitu ngaranna fardu kifayah. Lil muskilat fidin anu dakoikna. Ai kitu mah anu zahir-zahirna mah tamakan fardu ain. Ieu menu lelembut nu hararesena mah. Nah eta mah cukup saurang bae. Engke nanya contoh tentang munakahat, ieu tentang tolakna, tentang idahna, tentang nafakahna, nu kesulit-sulit nu tentang pasahna kan teu bararisa kabeh, cukup ku saurang bae. Engke nu seje nanya. Waalaikumsalam Kyai, kula dek nanya aya naon? Iya tetangga kula awewe ditolakna tolak tilu. Nah ieu kumaha ieu? Jadi ditu mah tolak tilu jadi hiji. Nah, puguh si aing ngitung tilu hiji apa tilu apa hiji? Mun sia ngitung hiji, 2 3.
tilu mana tuh tilu jadi hiji eta mah kurang bingung ya kana teh kalau lamun tilu berarti tilu kok bisa jadi hiji sih tah eta cenah cekna mah jadi tritunggal Kristen tah mah tuh macem-macem sia tah cukup saurang bae tentang pasah tentang tolak cukup saurang mangke nu sejenna nanya lamun sama sakali nu nyaho doraka kabeh aya bae nu nyaho cukup asal beneran nyaho na ilil muskilat fiddin nah kiai ieu kula jualan beas tapi sok dituker jeung beas deui teu meunang ribawi tah mah kos kitu mah meuli dirham ka dirham teu meunang ribawi tah mah kos kitu mah eta teh saurang bae nu nyaho batur nanya cukup tapi lamun nu nyaho kabeh doraka kabehan fardu kifayah bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin termasuk fardu kifayah nganyahokeun ilmu syara nyahokeun ilmu tafsir nyahokeun ilmu hadis eta teh ngaranna ilmu syara ngaji tafsir teh tafsiranana ieu tafsiran saha Imam Jalaluddin Jalalain ai di urang mah pan Jalalain teh sok diganti jalan lain waduh mengkol sia jalan lain mah ieu kitab Jalalain ieu tafsir saya Qurtubi ieu tafsir saya ieu tafsir ahkam ieu tafsir saya Fakhrul Razi ieu tafsir sa dan lain sebagainya kudu nyaho engke aya mustalahat-mustalahatna mustalahat tafsir istilah-istilahna kitu keneh hadis ieu teh hadis teh aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mudhal aya hadis mu'an'an aya hadis dan lain sebagainya aya mustalahat hadis teh kadarna ieu hadis teh hadis sahih kasahihanana min jihatil matni min jihatir rawi sanad-sanadna ta eta kudu nyaho kos kitu pan urang mah padu ngahadis bae asal hadis bae mun ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa tanya aya teh hadis sahih apa dhaif sahih teh min jihatil naon coba riwayat teh saha pantenya ieu mah urang mah asal ngahadis bae di panggung penting mah heureun amplop wala sok neuleuh ka dieu teh sia ka ditu bae biasa bae tadi izin rasa pan urang hadis teh kudu nyaho hadis saha madak ahli hadis bahkan nyaho nya teh anu golen Nabi sallallahu alaihi wasallam tah sabaraha eta teh sanadna tah hadis ieu teh apa Bukhari apakah Muslim apa Imam Tirmizi ieu teh apa Sunan Abi Daud nah apa Sunan Nasa'i nah eta teh eta kudu nyaho urang mustalahat hadis masyaallah nu mantak paling lemah ya cek ahli hadis ya untuk di Jawa Barat untuk di Jawa Barat paling lemah Jawa Barat kuari kan geus bagi dua Banten tentang ilmu hadis paling lemah Jawa Barat di Bandung kuari mah bagi dua Banten nu maher nu mantak teu bisa ditarungkeun di Bahsul Masail teh anu tarung Jawa Tengah Jawa Timur Padang, Sulawesi, Aceh, da ieu nu bisa tarung di Bahtul Masail we heulanan di NU. Batur coba saha nu muncul coba Jawa Barat. Saha nu muncul komo Banten mah. Nu melu urang Banten mah. Urang Banten mah asal ngahadis bae, enggas. Salaman saya. Ini pakai ngahadis teh pakai nengan deui. Lain hahaha. Yes. Nah, ya Allah ya Rabb. Kan aya daftaran. Ieu teh di kuari aya daftaran ada ulah pajar teh kos toriko pek bae deh ka ku toriko teh. Aya daftaran ada wa jang naon. An masalah teh didaftar ge aya daftaran formil TNU, aya daftaran khusus di luar eta. Aya daftaran geus kajahoan bakal kajahoan di torikoh teh bakal kajahoan kelas dunia bakal nganyahokeun di torikoh teh aya sanad
Nah eta keur carita toriko carita hadis apakah ieu boga ijazah khosoh apa ijazah amah kajawab ijazah khosohna menang ti saha ieu teh mun urang ngaji Bukhari sanadna menang ti saha ti anu mah berarti ka anu bener ieu menang ijazah mun ijazah khosoh ijazah amah onam ijazah amah ge aya ta ieu teh lebah ieu Jawa Barat teh lemah terutama ka dieu Banten sangat lemah eueuh daftaranana nu boga ijazah khosoh deuk kumaha tuh coba deuk kumaha tah ieu sedeged di dieu kudu nganyahokeun bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin saurang bae sabaraha ieu teh ukuranana sakabupaten Masafatil Qasri teh 80 kilo atawa itu 100 kilo di urang mas 80 kilo berarti sak antar kabupaten di Kabupaten Tangerang aya nu bisa hiji nu maher tentang tafsir jeung hadis hafal karena mustalahatna nah cukup ku sejen nanya kadinya sak kabupaten hiji geus cukup kuari mah sebenarnya mah lain sak kabupaten kudu sak kecamatan hiji lantaran iki wong geus ake temen wis ake temen. Wih, wong sedesa iki aja wis 18.000 ge. Iki apa itu? Ini apa iki suka mantri. Wis 18.000. Iku kono mah apa maning. Ini geus bisa ake temen. Idang nanya deuk ka mana? Sakabupaten teh loba teh sakecamatan. Santai geus kudu aya nu maher saurang. Eueuh duraka kabehan sabelah raja nu nyaho ka ilmu tafsir jeung ilmu hadis nah sak belah raja duraka kabeh masyaallah karim sapasar kemis nu bisa hiji-hiji acan urang patan nu bisa tuh duraka kabehan masyaallah iya bi ulum syarikat tafsirin wa hadisi termasuk ilmu alat tuh nu bisa ngaji ilmu nahu saurang sakaupaten saurang acan tuh nu bisa ilmu nasrif ilmu tasrif saurang sakabupaten nu bisa atuh doraka kabeh tarolah ilmu tasrif ilmu nahu ilmu bilagah loba teh mah geus diararaji bahkan maher sebenarnya di Indonesia ya tentang ilmu alat malaher sebenarnya sangat bisa diabenkeun dengan urang mah ieu di urang ieu bahasa nu lemah sebab setelah diteliti urusan bilagah mati Johar Maknun eje kudu juman moal aya sadunya eta sedangkan di urang teh Johar Maknun teh di urang Johar Maknun kudu juman pake lalap ku santri mah teh mah pake lalagaan teh mah ku sabab pake lalagaan ju paroho deui pake lalagaan nah komo di wetan mah Cianjur Sukabumi Tasik Garut reng nyaritakeun kudu juman da lah teh batu kitab anakna teh bapak di luar negeri eta teh geus carang diaji kudu juman paling banter Johar Maknun di urang mah kudu juman jeung sarah-sarahna jeung sarah-sarahna ge diaji hebat sebenarnya di urang loba kiai bilagah teh loba geus eta urusan teh geus loba bae tah komo tasrifan mah geus loba jasa nah nu langka ieu Jawa Barat kemudian termasuk Banten ieu mendalami ilmu hadis rada langka. Nah, eueuh basa urang doraka kabehan. Wa bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis. Wal furu' bi haitsu yasuhul qada. Jeung ilmu furu'il fiqhiyah az-zaidah ala ma la budda minhu. Ilmu cabang-cabang bangsa anu ngaleuwihan kana anu kamistianana. Di luar eta sehingga patut jangan hukuman ieu pihakimeun pijaksaan anu nyana geus menguasai hukum tarolah Fathul Muin teh geus diheum-heum ku jana
nanya naon baik, nanya naon baik geus moal diengkekeun deui. Sapira pikir sebenarnya bangan kabagi opat doang pikir mah. Dia nomor ka dia muamalah, nomor ka tiluna munakat, nomor ka opat jinayat gan sakitu sebenarnya mah. Ilmu pikir mah. Gan opat rupa ubudiyah, peribadahan, naon muamalah, bangsa permuamalahan, jual beli, gade menggade dan lain-lain sebagainya. Eta muamalah. Nomor katilu munakahat, pertikahan. Nomor kaopatna eta jinayat. Sakitu doang pikir malah. Sapira opat rupa. Barang dibaca teh ubudiyah ge horegan angel. Jeung hese. Bu, kaya hoan angel jeung hesena atuh majmu bae datang ka 20 jilid. Bacaan ku sia. Boro-boro 20 jilid puguh maca sapinah ge leutik jasa ka dieu asal menang salem sabaris bae haju aya bae. Kos aya obat tiduran bae tah sieun. Kitab teh kos aya obat tidur asal dibaca bae ku urang haji bae. Boro-boro maca ngadengekeun ge sarua. Antep cenah kiai kudu ngamalum ka kula keur ngaji kula mah ngopi ngarokok je kudu meres ya kai atuh sia nyayomkeun teu mah kos kitu mah geus kiai ngacoplak aing ngarokok tolol teh coba eta da jelema anu ngarokok jeung ngopi nyayomkeun kiai eta sebenarnya mah doraka sia aduh asa ditabur-taburkeun tah kopi kabeuteung tapi nayal murid haitsu yastuhulil qada. Eta kudu sakabupaten saurang anu siap jadi hakim kudu aya. Sakabupaten saurang siap nyananang tangan dari berbagai permasalahan. Siap ditanya. Urusan ubudiyah dek hayang nyaritakeun. Urusan muamalah dek nanya pelebah mana. Urusan jual beli, urusan gade menggade, urusan gitu sagala naon gitu ngaranna urusan persawahan, pertanian eta ngaranna muamalah. Sok dek nanya pelebah mana. Eta ngaranna muamalah. Kemudian urusan pertikahan, timimiti nikahna, syarat-syaratna, rukun-rukunna, kemudian pasah-pasahna, tolak-tolakna dan lain sebagainya. Ayo dek datang ka meuna nya urusan waris-warisanana. Kumaha? Urusan jinayatna. Nah, kudu aya saurang nu maher jang tanyaeun batur teu kudu kabehan. Teu kudu kabehan fardu kifayah aya saurang anu mampu nu sejen nu teu becus teu kadorakaan. Jadi berarti kan ngeunaheun ente. Ngeunaheun eta jadi jelema bodoh teh ya, jadi jelema bodoh eta teh kasapatan kudu pinter. Lantaran aya saurang mah nu maher ilmu fikihna, ieu nu bodoh teu kadorakaan. Lamun lu bisa kabeh doraka kabehan kan nu batak nu bodoh teh sebenarnya mah kudu dararatang ka kiai mawa jeruk. Ku siapa pajar hayang aing jerukan teu hayang mah teu beuki aing mah nu hasem mah. Lah sia ngomong doang mere tilok ai. Nah eta mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna nih. Aduh kula mah geus alhamdulillah ngadenge pengajian kula mah bodoh. Cacak-cacak eueuh kiai anu pinter meureun kula doraka kulantaran aya kiai anu pinter kula ieu alhamdulillah jasa jadi kabawa teu doraka nah ieu kula mamawa ieu jeruk ieu apel jeung kieu alhamdulillah kula tah di mana sia geus beres ngobrol ieu kula dek nanya kiai nanya naon ieu kula nanya ieu jual beli ieu masalahna naon ieu kula jual beli saju iya jual belina kula teh henteu baget tarima murid tarima ngajual teh kumaha ji nyaho nya ji kula ieu mantak mere jeruk teh ka kiai percaya kiai teh bisa iki batu pada bae ge weh iki mangan sorban bae mah kiai boloon wis jeruk mrene maning dah siap suka teh pinter teh kiai we ditanya teu bisa oregangan. Nggak saya mau merah jeruk deh kayaknya. Jadi kiai itu bener-bener kudu maher, furu bihair suyasulil qada sehingga nyana bisa jaga hukuman karat. Eta bisa nyapaatan kanu bodoh. Insyaallah di lembur ngambalayah ku ari kiai. Eueuh hiji lemburna eueuh kiaian ku ari mah malah masa lembur loba kiai.
ayat 2 ayat 3 malah ribut kiai jeung kiai datang ke ribut kiai kudu da mah loba kiai teh tiis di lembur ieu ribut aya mun ngariung aya kiai ieu datang ieu henteu mun ieu datang kiai ieu henteu aya naon sih kiai jeung kiai we kos kitu atuh kamu masyarakat cacak-cacak kiai kos kitu enggeus banding diseret teh mah kiai kos kitu mah rante bawa ka sumur parem cor ulah kena hudang deui itu kiai da bagi kos kitu urusanana naon masyaallah kudu mah tiis saya kiai teh loba kiai teh tiis kiai jeung kiai malah adi jeung kakak teu nanya adi jeung kakak ieu kiai adi da jeung kakak teu nanya atuh deuk kumaha umat nyanana bagi kos kitu asal adina datang kakanan itu asal kakana datang adina itu malah ngomong guys mun ngundang kadinya eueuh kaing teu kudu ngundang teu kudu ngundang mun ngundang aing bae itu teu kudu diundang belu aing mah ya tuh nya kumaha ya entah aing mah kos kitu bae Quran aya di nyana fikih aya di nyana bahkan nyana ge ngaji Ihya Ulumuddin tasawuf tapi jana teu nanya jeung adi teh kumaha lalakonna masyaallah coba pikir ke urang kapinteran aya di nyana ribut aya di nyana eta mah kiai panggoblok-goblokna aglabul kiai eta panggoblok-goblokna kiai eta saha cenah kiai